Kermak kurang ieu teh dipenta deui jeung udud urang teh angger we gedar-gedor ka tetangga deui. Nu penting masalah laki mah hiji, tanggung jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Balik deui pangaosan teh. Atos atuh. Ya kan tadi awak kalebet heula ka dieu. Aya naon kudi geus wae. Ka dieu salik lah di dieu ya. Abi hoyong ngobrol. Aya naon urang teh beresan jas hujan ye. Iya Kang, tadi teh di pengaosan teh nya Pak Ustadz teh ngabahas kieu. Segala pegawaian di imah teh eta teh kudu nama tugas lalaki, tugas akang. Ieu mah mun teu dititak ku pamajikan, cicing we imah ting balatak teh ta. Kudu nama ti mimiti ngepel, ti mimiti sesapu, ti mimiti gegero, ti mimiti masak. Kabeh eta teh tugas lalaki Kang. Ieu mah segala ku abi akang mah cicing wae teu ngebantuan naon. Emang bener, segala rupa pegawai di imah teh eta teh tugas lalaki anu sabenerna mah. Ngan hiji tugas awewe mah, yang apal tugas awewe naon? Oh, tugas awewe nurut ka salaki deui kitu. Tah jenengan eta apal. Jadi lamun salaki nita maneh kudu ngepel, maneh kudu gegeroh, maneh kudu nyisih teh kudu nurut, tong loba omong. Nu penting masalah laki mah hiji, tanggung jawab. Bisa wae ari ngejawab teh. Cing tanggung jawab naon? Tanggung jawab ke anak jeung pamajikan, pakena kudu hade, daharna kudu hade. Ih. Nya mun kitu mah ieu mah mere duit resiko tiap poe 50.000 keur mah kurang ieu teh dipenta deui jeung udud urang teh angger we gedar-gedor ka tetangga deui. Eta mah ngahaja malah maksudna teh ngarah maneh wawuh jeung tatangga menjalin silaturahmi. Pan ari pake mah maneh teh hade. Bisa we tembalna teh nya aya nu ngomong teh boro-boro erek pakena kudu hade dipentaan jeung meser daster oge hararese. Urang ngahanju kalaka dicarekan urang teh. Jangan kebanyakan Letik. Mikir. ya, kita kerjain aja yuk. Dasar anak kecil sudah kurang ajar sama orang tua. Awas ya. Awas lu. Ah, shit, hey. Kamu naik sepeda seenaknya aja. Anak saya gimana tuh ketabrak? Gimana tanggung jawabnya? Ngasih duit juga, itu belum bisa berobat buat anak saya. Saya juga punya sepeda kayak gini, tapi saya nggak sombong kayak kamu. Gimana tanggung jawabnya ini tuh? Buat berobat juga kurang. Ini anak saya gimana tuh? Cepetan. Nya atuh, ayo gitu mah. Berarti anak saya ininya yang kurang hati-hati mungkinnya. Jalannya sembarangan. Maaf ya Nengnya, maaf ya. Maafin ibu ya, maafin ibu. Kamu makanya kamu hati-hati, bangun. Kamu yang salah tuh, bukan si teteh ini. Ayo